setumpak kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang kau pengkang pengkolna mipir pasir mapajurang matak aringis lempona baluas tinggal luangna cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan cameuti getih ngahambat lara balangsan ranggeyan jiwa sajarah mangsa dijajah baheula di dieu pisan Pangeran Kornel Pak Tandang ngabela ribuan jiwa carita nyandak pungkasna mun setumpak kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang kau pengkang pengkolna mipir pasir mapai jurang matak aringgis nempona baluas tinggal luangna alah apa hajat kepayun mangga mun setumpak kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang kau pengkang pengkolna mipir pasir mapai jurang matak aringgis nempona baluas tinggal luangna cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan cameuti getih ngahambat lara balangsan ranggeyan jiwa sajarah mangsa dijajah baheula di dieu pisan Pangeran Kornel Pak Tandang ngabela ribuan jiwa carita nyandak pungkasna cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan cameuti getih ngahambat lara balangsan ranggeyan jiwa sajarah mangsa dijajah